Tah buktikeun cinta urang ka Ibu Rama nyaeta diantawisna mah kudu gagancangan, kudu segera dina nyumponan kahoyong Ibu Rama. Upami Ibu Rama miwarang engal laksanakeun piwarangan Ibu Rama teh. Mun urang cinta ka Ibu Rama. Musopahah sasalaman musopahah teh. Tur ningalikeun rarai anu marahmai. Upami ka Ibu Rama teh kudu sering musopahah sasalaman bari tingalikeun wajah anu marahmai ulah jamedud tepi karesepeun. Mun urang cinta ka Ibu Rama buktikeun kunaon diantarana ku ngadoakeun perkara anu sae ka Ibu Rama. Misalkan dia ngadoakeun Ibu Rama teh mugi Gusti mapasihan kasehatan ka Ibu Rama abdi, manjangkeun yuswa Ibu Rama abdi jeung sajabina. Pokona mah buktikeun cinta ka Ibu Rama ku ngadoakeun ku kasaean. Terang yen ayana Ibu Rama mangrupakeun nikmat, rahmat sareng barokah pikeun anjeun, maka anjeun kedah ningal Ibu Rama kalawan pinuh ku kanikmatan. Nah, tos terangnya ayeuna mah bahkan meureun ti kamari oge geus apal bahwa Ibu Rama teh adalah mangrupakeun nikmat ti Allah eta teh. Bapak jeung inung teh mangrupakeun naon cenah? Nikmat ti Allah pikeun nu jadi anak kade. Sajabati nikmat ti Allah, inung bapak teh adalah rahmat ti Allah eta teh. Kanyaah ti Gusti Allah. Teras inung bapak teh adalah sebagai barokah pikeun anu jadi anak. Maka kulantaran inung jeung bapak teh adalah nikmat ti Allah, rahmat ti Allah, barokah ti Allah pikeun anu jadi anak, maka sejatinya anu jadi anak teh kedah ningali rarai inung bapak kalawan pinuh ku kanikmatan. Jadi tingali wajah inung, apal ningali tempo wajah inung kalawan ningali pinuh ku kanikmatan. Itu inung urang teh anu naon anu ngahamilkeun urang, anu ngarawat urang, anu nyusuan urang. Nikmat urang teh bisa jadi kieu weh sababiah diurus ku inung urang teh itu kan ningali inung pinuh ku kanikmatan. Itu bapak urang teh anu naon ngabiayaan urang tingali wajahna bari ningalina ku pinuh ku kanikmatan. Tak kudu kitu. Ulah ningali wajah inung bapak pinuh ku kebencian ulah. Naudzubillahi min dzalik. Sakumaha dina hadis, ma min rajulin yanduru ila wajhi walidayhi nadra rahmatin illa kataballahu biha hajjatan makbulatan mabruratan. Teu pati-pati hiji jalma ningali wajah Ibu Rama na dengan paningali rahmatnya dengan ningali secara nikmat, maka kecuali eta si lalaki nu ningali kitu ka Ibu Rama na dibere ganjaran seperti ibadah haji anu makbul mabrur cenah. Padahal mah eta jalma teh can naon? Can ngalaksanakeun ibadah haji tapi dibere ganjaran ibadah haji. Saha nu dibere ganjaran ibadah haji teh walaupun teu naik haji? Nyaeta jalma anu ningali rarai Ibu Rama na pinuh ku kanikmatan, pinuh ku rasa kasih sayang. Paham? Tah kitu.